Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalanan leur ka makam jalana sempit anu hadir maniseur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring jamaah ibu-ibu ngajawab salam masih kene leuleus. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh tos lebaran mikiran hut aya nu boga hutang aya beres acara sing lalunas taeta nu amina bedas ada gede hutangna alhamdulillah dedeh teuing gede hutangnya alhamdulillah we di dieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah eta mimil ayah. Siap. Engke berkat geus dina mobil cenah kitu nyebut teh. Al-ayah eta mimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyusatalahu fi rizqi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara sahibul auqat. Urang doakeun Bapak MC-na mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santriyin wal santria yang saya hormati. Wabil khusus kersana ahlul kiram kasepuhan urang sadayana Bapak Haji Minto nu kujisim kuring dipihormat. Oke teu kalangkungan ka kersana Bapak Kiai Abu Hakam nu kujisim kuring dipihormat. Oke teu kalangkungan ka kersana Bapak Ustad Abdul Hadi nu kujisim kuring dipihormat. Oke loba amat atuh ieu nya. Eje mangga sore aing ditang absen di dieu. Ka kersana pun guru Kang Ustad Diri Arifin selaku Sohibul Bait anu imahna tadi dicicingan kusim kuring luar biasa balager anjeun namanya disuguhan ge anu dahar ieu teteh hiji biasana lamun di mana-mana lamun teu disuguhan teu dahar biasana sok ngarti biasana gitunya eta ge biasana lamun teu biasa di dieu nya biasakeun we teh ayeuna mah. Oke teu kalangkungan ka keresana Bapak Ustad Jaja Miharja nu kujisim kuring dipihormat sadayana wabil khusus keresana Sohibul Wasilah nyatana Bapak Ustadz Ghazali yang sangat luar biasa nembe pendak ayeuna tapi langsung akrab alhamdulillah. Tina media inilah manfaat media kalau bisa dimanfaatkan bisa bersilaturahmi alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ustadz Ghazali bahasanya seperti bujangga bila mata sudah tidak bisa memandang, tangan sudah tidak bisa menggenggam, kaki tidak bisa bergerak, itulah penyakit stroke cek mah teh kitu. Saya tanya bujangga eta ngaranna luar biasa bahasana. Urang doakeun Pak Ustadz Ghazali beserta jajaran pengurus masjid. Naon ieu teh? Tingali catatan loba amat nya. Masjid Husnul Khotimah di kampung atau Duku Gabus. Urang doakeun mudah-mudahan ieu masjid sing jadi masjid anu ngundang rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku aya peresmian masjid tasyakur masjid walaupun belum 100% saurnanya insyaallah tadi pada mantuan alhamdulillah
Hadis Nabi soheh, hadis riwayat Muslim soheh. Man bana masjidan lillah, siapa orang yang membantu membangun masjid karena Gusti, maka ku Allah dijieunkeun bangunan ke di jero surga. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ti ayeuna sok kada datang ke kelurahan nyeun suratna di ditu sertifikat di surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan naon disodakohkeun ku jamaah sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa juga yang saya hormati keluarga besar daripada atau pengurus daripada HIPVEGA, Himpunan Persahabatan Pemuda Gabus, nya luar biasa pendirina Bapak Ustadz Diri Arifin tahun 1995. Masya Allah wing karak 4 tahun geus aya eta HIPVEGA. Ketuana Bapak Ustadz Abdul Wahid, urang doakeun mudah-mudahan sing barokah sadayana. Amin. Wabil khusus kepada PGB biasa we ulah melotot atunya. Persatuan Gabus Peduli nya luar biasa di dieu nya urang doakeun kabeh pokona mah ormas-ormas, wabil khusus sahabat-sahabat perjuangan dari Ansor Banser NU sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah nuku jisim kuring dipihormat anu mulia Bapak Lurah urang sadayana sinarang Bapak RW na, wabil khusus ka Bapak RT nu perlente nu kadang-kadang ayeuna mah jadi RT sok capek gawe tara kapake aya RT na aya. Tenang, hari ini RT akan kubela mati-matian. Namun RT teu bisa dibela mati-matian, mending mati RT na uing nu hirupna. Mati penyakit namun maaf hiji deui kalangkung punten pisan urang doakeun guru urang nuju kirang sehat nya Bapak Ustad Badrus Sodik, mudah-mudahan sing diangkat panjawatna. Amin. Oke, pejuang Masjid Husnul Khotimah guru urang imam masjid nu parantos ngantunkeun, mudah-mudahan kenging magfiratur tarahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Ustad Abdul Muthalib almarhum mugia sing janten raudhatan min riyadil jannah, kuburanna sing jadi taman-taman surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kembali deh KR urang doakeun RT sing kuat di zaman corona mah teh di mana-mana Kang Haji Masya Allah di lembur wingi RT kuat bergang ayeuna mah gara-gara lamun aya orang Gabus orang Kuta dulur-dulur sim kuring pan ieu dua lembur masjidna saurna Gabus sinarang Kutanya biasana lamun aya masyarakat teu kabagian bansos pasti nu diomongkeun aya nu sok ngomongkeun RT aya depan maneh jelemana ge. RT teh adil dulu nama menang bansos menang BLT aing mah darekeun meunang ti baheula. Aya nu kitu aya. Tanyakeun ta lurahna hadir bansos BLT nu ngatur lain RT lurah RW lain, tapi datang langsung ti pusat jeung datana ieu nu menang bansos teh ieu jelema-jelemana anu beunghar cenah menang bansos milik nu kitu mah. Pan paribasa cekolot milih aya hewan ieu mah euy mantep. Jadi ngahaluang teh jiga kori di dieu mah aing mah nya. Teuing Kang ngahaluang mah ulah dibere kosi mun kori heug wae dibere eho nya. Pan kori tadi dulur sim kuring Upin Ipin ngaranna teh lain. Anak-anak nya rencang sim kuring eta luar biasanya teu apal maehna sapanggung di dieu. Orang pas turun di panggung orang eta Upin Ipin jeung kitu nya. Luar biasa doakeun kori-korina sing dibarokahkeun ilmuna. Amin. Pan kori mah sabenerna mah kumaha tukang son jeung kumaha kori bisa mainkeun mik. Ieu lamun tukang son model koskiu bagus ya tukang sonna setiap aya nada langsung we dibere eho. Da geunaheun kori mah kumaha eho. Mun ehona gede loba panjang efekna kori ge nu teu geunaheun jadi geunaheun. Contohan ku sim kuring ya. Wadduha wal laili idza saja ma wallaka rabbuka wa ma qala. Asa ieu we kikeuan leungit deui ehona teh tuh nya. Teu cekolot geuning milik moal pahilihil bagja mah moal paala-ala geus diatur ti dituna ibu geus diatur ti dit. Habis ditanya ku salakina nu teu hadir ke nonton poli pan salaki sia mah nya aing ge nyaho sarua cenah Brebes mah bahasana jeung Bogor. Alhamdulillah
Bocah salaki aing mah teu hadir nonton poli belegung nu kitu mah nya. Heuh teu naon resep olahraga mangan ngaji heula bisinanya salakina masya ngaji menang naon jawab lah geus diatur ti dituna geus kitu beres. Jadi lamun can menang bansos can menang bantuan memang can aya rezeki ulah sok ngagogorengkeun pamim ulah digogoreng karunya RT mah nya sahiji we bansos teu wani nyokot da aya data bisa dianggap korupsi dianterkeun nanya ka pamajikanana masya aya naon bapana ya bansos saha nu maijah kunaon tadi cokot ku maijah teh geus kolot lempang geus ripuh lamun lempang ti mama ijah ka imah urang sataun karak nepi kuning ku lila teh muter lempangna ka Bogor di Bogor ngendong 11 bulan waktu paingan kajian ku bapak dijajabkeun mangga ku bapak jajabkeun ka ditu anterkeun eta teh bansos mah ijah karunya geus kolot kudu dianterkeun siap mak berangkat bapak atuh ieu bapak RT lempang bae mamawa bansos ka imah nama ijah Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar RT nyampe ka imah ma ijah Assalamualaikum maijah muka kenawang panto bari awak geus berat teu kaduga muka kenawang panto pantona ge da berat soaya suaraan cekrek malarat bocok RT ieu mah suara panto geus kode alam moal teu balangsak jelema ge mantak ibu lamun panto geus gandeng kitu engselna minyakan kuat gandeng malarat pan ari bapak ustad diri mah imahna bagus sim kuring ngiring kacai suara panto WC plak tuh gablek gitu lubung haramanya masya Allah assalamualaikum waalaikumsalam saha di luar RT aya naon teh macager awak macagor naon nu gering dompet naon dompetna dia kawaragap kaya teh semplek nincak semplak keret pakeun pusat ban kokoronya so balangsak rosa ripuh aya nama RT emang si abah teu usaha mah boboro usaha boga aki-aki hiji-hijina ngan nguseup hirupna teh ngan nguseup jeung nguseup aya anu aki-aki sok useup aya sorry bos aing mah sok kaceplosan wae nya emang kunaon salahna jelema nguseup nguseup mah pagawean eueuh hukumna bisa jadi haram bisa jadi makruh bisa jadi ibadah nguseup mah sok we jelema nu nguseup niatan rek nganapakahan anak pamajikan niat nguseup laukna jang mere dahar ka anak pamajikan berangkat tos subuh datang ka wahangan datang lohor salat heula tos lohor nguseup deui tos nguseup datang asar salat heula geus salat nguseup deui memeh magrib balik salat magrib tetap berjamaah tah eta lauk jadi naon dibikeun ka anak pamajikan jadi ibadah nu dilarang mah nguseup kos jelema gelo di Bogor mah lauk dibeuli ku manehna mang sakilo dijeburkeun ditungguan ku si eta ieu hayo heupan lauk manehanana cek aing mah nya rek naon ditungguan geus we langsung meuli sakilo bawa balik ka aya nu kitu aya da teu naon aing nguseup mah ulah sote kos kitu jadi hobi tersalurkan hukum tetap aman naon rek adan eureun heula alhamdulillah Kang ulah dicarekan teuing tukang nguseup teh aya manfaatna sok contoh tukang nguseup dina istiqomah memandangna tukang nguseup ya aing tina corona jadi tukang nguseup ya urusan ieu keur ngome-ngome ku ngome-ngome eupan geus teuas dina useupna dialungkeun seng tak kumpul bijil raketak mata langsung berketak-ketak gitu ieu lamun geus ieu mata kana kumpul geus moal unggut kalinduan moal gedag kaanginan ditanya geus moal nembah moal ngaliuk aya oge cek babatra coba rokok ngejedog cicing atuh leungit ye lain hayang rokok heuh teh cokot di dieu teh cicing leungit kumpul aing leungit tuh nu kitu-kitu tah nu ngeuseupnya ku hayang menjaga pandang coba nunggu sepake dina salat sok langsung we Allahu akbar sidakep sinuku tunggal anak tinggalan buatan tinggal anak dangulan buatan dangu ngerti bu sarua aing henteu lamun jelema salat sok kieu ya sim kuring mazhab Syafi'i insyaallah dulu sim kuring mazhab Syafi'i di dieu mah nya tah mazhab Syafi'i nyepeng panangan teh luhureun bujel handapeun dada sageunahna urang sorangan supaya ibadah urang husuk karena Gusti
tapi antara bujel jeung dada ieu mah lain rukun ngan supaya urang nyaman tur tak urang menang ganjaran sunnah tah maka di dieu jamaah sadayana disimpenna mazhab Syafi'i aya mazhab Maliki mah disimpen di handap di gigir teu nanaon eta mah puru'iyah ulah sok diparaseakeun tah urang mah di disebut ngaranna sidaqep ku urang mah amun diartikeun sidaqep teh boga dua kalimat nu berbeda lamun diartikeun genah kadengena hiji kalimat sida nu kadua kep sida hartina sing nepi kep kabeunang nepi beunang naonna nepi beunang nyekelanana nyekelan naonna nyekelan awakna awak saha awak urang sorangan kunaon sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah nepi ka irhage sok jajal bapak-bapak di dia Allahu Akbar kana awak batur so isieuna naonan awak sia we cekelan sorangan make kudu nyekel awak bat naon maksudna hirup di alam dunya ulah loba teuing nguruskeun hirup batur loba introspeksi dir ulah sok neangan kagorengan batur kagorengan urang leuwih loba tibatan bat pan urang masuk teu bisa kos kitu teh nu hajat diaromongkeun hajatan badak dahar jeung helm naon helm teh endog dibelah dua ieu kok diaromongkeun we nu kitu oge nya nah ulah gibah ulah sok loba neangan kagorengan batur cek Mang Haji Roma Irama ge kitu mengapa kau suka membukakan aib sesama cicing menang apa kesaminggu tak ing lagu tah kesana kemari kau cerita keburukannya panjadi oma mah kudu muriang kan semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan ya kuat capek aing ngaguak teh Pak Gojali cing bener bayarna alhamdulillah kajen ieu ceramah bari ngalagu kajen pokoknya lamun datang waktu azhar urang ngajam babarengan salat saberes ieu acar urang lain ngalawarakeun salat tapi cek ulama ieu disebutna istighol bil ibadah katungkul ge da urang lain keur ulin tapi keur ibadah jadi teu doraka jamaah sadayana kocimun ece ngahirkeun salat isya lain ku ngaji tapi ku nonton tip eta nu doraka mah datang adzan Allahu Akbar cek anakna mama tos adzan geura salat engke nunggu iklan salat nunggu iklan da di mana-mana ge salat mah nunggu adzan lain nunggu aya nu kitu aya pan pamajikan maneh Kang jelema ge nya Masya Allah da uing mah ngalagu oma mah laguna bararagus uing mah resep ka oma beneran laguna teh bararagus tadi sim kuring ngalagu lagu gibah ulah sok ngomongkeun batur oma maca Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya cek Allah na Al-Qur'an kitu dan berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal adalah takwa nyeun lagu oma mah yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan bangga derajat manusia bukan karena harta tapi karena takwa oma tah hebatna tatangga maot nyeun lagu oma mah gali lobang tatanggana maot eta nyeun lagu oma mah eta bisaan ya mata oing mah resep ka oma ulah laguna filmna ge nongton wae ti leuletik ngajan diulang-ulang ge teu bosen-bosen film oma mah baheula mah can di TV aya ge di layar tancep lamun anu hajatan sok aya layar tancep layar lebar teh geuning we nya filmna teh Dono Kasino Indro terus Beri Prima jeung Apen bangun teuing si Apen geus bangun can ayeuna teh tah eta oma irama rada peuting saeutik tah oma mah lamun geus mulai ieu musik teh terdengar mani jelas teh nya ceng 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 ketepak omana can ka tempo suku kuda geus ka tempo ketepak berarti oma datang membawa gitar ceng 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 ketepak suara naon ta Bu suara aing suara kuda padu wae wah parah ibu-ibu hana pendatangkalan bae amit-amit cah ini disebut kuda di dieu parah di dieu banyak masya tuh hiji kitu ulah sok naon ulah sok ningali ai lain tingalieunana mantak tingali nu ngeuseub lamun dipake salat ningali salat teh maon karena di mana urang tarang adek dina sajadah disitulah mata kita memandang geus kieukeun tungkulkeun
tong nenggak saeutik Kang. Wah bener samping mau teu baca nu batur kurang molotot teh katong geus saeutik wadimor kena 10.000 eta mah RT make gajah duduk gajah duduk mati 30.000 lamun gajah nangis bisa udang jadi 40.000 naik. Ya Allah ibu-ibu sok salat tulak cileuk tunggak tenggak da teh bener atuh bunya nenggak ibu salat Allahu Akbar palapon bolong Gusti atuh ieu harek bener na salat mantak jontok ka tukang useup ningali kumbu sarua jeung sajadah reketak ieu terus dah ya anda dangu lan buat tendangu kalau ada yang terdengar jangan pernah didenge naon hirup ulah sok sadenge-dengena keur salat pangdenge urang suara imam nalika keur maca Fatihah. Nah suara naon deui suara urang nalika urang keur maca rukun qauli Fatihah teh Kang cek ulama fikih jelas rukun qauli maka wajib diucapkan ulah dikertegen dina hate da kertegen hate mah kur hiji nyaeta niat rukun qalbi ngaranna Fatihah mah kudu kadenge ku ceuri urang nalika keur maca. Hati-hati nu salat malake masker bulan puasa daripada eungap aing mending dina hate salah batal mending muka heula maskerna salat heul sok we geuranan salat make masker lohor bulan puasa bismillah jadi terhusung akan saat mending turun ke heula ka handap saya buka karena saya dakwah saya tahu peraturan pamarentah menang teu make masker hiji jelema nu keur olahraga da apaleun haheho nu olahraga teh mantak dilarang make masker nu keur olahraga mah sabab naon ngaganggu karena pernapasan nu kadua keur pidato mantak dibuka insya ya jamaah malake masker sadayana turut karena aturan pamarentah ngan lain saukur masker hakiki nu penting mah ya masker majaji apa yang keluar daripada mulut kita jangan pernah menyakiti hati orang lain. Salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia karena bisa menjaga lisanna. Sameme aya corona orang Islam geus diajarkeun ku Nabi ulah ngomong padu wae ngomong manu bagus namun teu bisa ngomong bagus mending eta hadisna ge soheh jamaah saleh mantak ayeuna teu nurut ka Rasul datangkeun ku Allah penyakit corona nurut kabeh make masker pan hiji kudu make masker lamun hayang salamet nu kadua kudu jaga jarak nepi ka cere panganten di lemur uing mah gara-gara jaga jarak teu nepi-nepi atuh disamu make paralon anger teu nepi eta nu katilu jamaah saya sing loba cuci tangan mencuci tangan urang mah orang Islam wajib nage 5 kali sapo komo nu lain-lain insyaallah sadayana sindiraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat menghilang di Indonesia amin. Sakabeh dunia urang doakeun da ieu mah nya wabah sadunia urang doakeun mudah-mudahan sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal utami sim kuring ngaturkeun rebu nuhun ka masyarakat kampung atawa dukuh gabus sinareng sarang kutanya sadayana nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang mudah-mudahan urang sare nu riung mumpulung di Darul Ulum Merbayaksa di tempat anu mulia ieu mugia sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu hadir sadaya sing panjang umur sing berkah rizki sing sehat wal afiah sing saroleh-sarolehah turunan sing harasil maksad sadayana sing diharampura dosa sadaya ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal kita doakan grup hadroh oge mudah-mudahan sing jadi grup hadroh anu bisa narik umat cinta Nabi dengan lantunan sholawat amin. Ya Rabbal da geunaheun atuh lamun make seni make sholawat mah betul tadi sholawat geunaheun apa henteu geunaheun apa henteu sholawat mah geunaheun sabab make sok tong make seni mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu dah alaihi wasallim hayo hudang kabeh ya Nabi salam nya alaika ka ditu nage gitu sholawat gitu geunaheun teh mun kitu tapi lamun make seni make hadroh ya wing sholawat make hadroh pasti lantunana ge geunaheun kadengena ge betah ku jamaah teh betul. Ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Rasulullah hadrohna keur beberes heula paling diomong di halus-halus malah terditakol gelo sama nah yang terjadi teh sholawat geng mah
Ayo salawat mah ayo ih. Ayo geus salawat. Capek euy dieu. Ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi wa hada matlabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi wa hada matlabi anudna bika ya habibu antanil khalqi ya tabibu ludna bika ya habibu antanil khalqi ya tabibu syufa'ana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'at wa hada matlabi wa hada matlabi sallu ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sallim wa barik. Pandoakeun burak hadros sing saroleh sadayana amin. Sing tambih barokah ilmuna amin. Ya Allah ya Rabbal Ibu supados teu nyangkolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag bae kana pambaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana ngan satacan simkuring ngadadar ketugus singati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang saya dari kota Bogor ka Brebes dukuh gabus sinarang dukuh kuta masyarakatna teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan ieu seja silaturahmi bae simkuring mah uninga di Brebes mah loba santri loba kiai jadi simkuring lain rek niat ngaji isin ku payung butut lamun simkuring kudu niat ngaji ka dieu ieu mah seja silaturahmi keur ngaji mah da seueur kiai santri di dieu mudah-mudahan barokah silaturahmi urang kabeh nu hadir termasuk simkuring sing panjang umur bari gampang rezeki amin ya Allah ya Rabbal nalaraga nyatana halal bil halal nyaeta silih ridho ngaridokeun hampura ngahampurakeun halal ngahalalkeun ikhlas ngaikhlaskeun mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran sesuai dauhan Kanjeng Rasul dina hadisna majalasa qaumin yadkuruna Allah taala fayakumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafara lakum dzunubakum tidaklah satu perkumpulan di hiji majlis loba jalema nu kos ngariungkos urang ayeuna yadkuruna Allah taala kita mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga apa? Kita akan dipanggil ku Allah, kumu nari kabubar teh balubar anjeun qad ghafaralakum dzunubakum nyatang geus kahampura kami kana dosa aranjeun kabeh. Insyaallah barokah ieu kukumpulan nu mantak nganterkeun urang eling ka Allah, beres ieu acara sajaba urang dosa sababada manusia silih ikhlaskeun silih hampura urang oge bakal dibersihkeun dibebaskeun tina dosa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebulan penuh kita berpuasa, tadi cek guru orang Kang Ustadz Ghazali, dibakar dosa orang, ibadah orang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan apapun ibadah kita di bulan Ramadan khusus umum nama 11 bulan katukang, mudah-mudahan ku Allah sing ditampi kalawan orang menang kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Mantak disebut nake selamat hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Naon si ari fitrah teh suci, aya nu nyebutkeun fitrah di dina suci, tapi lamun nyebutkeun fitrah maknana suci, urang dina bulan puasa wajib ngaluarkeun zakat. Ari zakat artina ngabersih. Lamun fitrah diartian kurang suci khusus mutlak artina suci, manya zakat fitrah anu ngabersihkeun anu suci. Rek naon anu suci dibersihkeun, da sabab jelema anu suci mah insya Allah ku Allah geus bakal dipikanyaah dunya wal akhirah. Amin ya robbal. Lantas apa yang disebut fitrah? Aya urang sok maca doa iftitah geuninnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Jadi asal tina fitrah teh nyaeta fi'il madina fatara artina teh kejadian. Jadi sebut Idul Fitri kembali ke asal mulana kejadian. Hadis pertama Rasul nguningakeun kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap jabang bayi ngenaan kana fitrah. Di surahan ku ulama aya fitratum millah, di tauhidan disebutna naon fitrah agama, karena fitrah teh loba macamna, aya genep fitrah dulur jamaah sadayana. Yang pertama hiji fitratum millah, fitrah agama. Mantak urang jamaah sadayana kembali ke mana fitrah, fitrah nu mana? Hiji fitrah agama. Mantak sabulan penuh urangnya alhamdulillah malam hiji Ramadan diajak ku kiai jamaah ke penting mulai urang taraweh, kabeh taraweh malam kahiji mah eueun henteu kahiji mah imam ge bingung aing salat di mana ieu tuh kabagian tempat ku makmum ku pinuh-pinuhna. Minggu we kahiji mulai babak penyisihan dileg-legan ku jurig sajajar leungit. Minggu kadua eueuh deui sajajar, minggu katilu eueuh deui, minggu kaopat terakhir pinuh di pasar lain di masjid. Ngomong ibu-ibu banyak, masya Allah mun can boga baju we sasapuh nyindir ka salaki. Jam 7, jam 8, jam 8 kareta maju tepugu pipikiran rek lebaran can boga baju. Aya nu kitu aya. Padahal mah bohong boro-boro lebaran can boga baju, memeh puasa datang geus ngomong ka salakina, bapana mumpung can Ramadan mumpung can puasa meuli baju teh ti ayeuna nungtut ti ayeuna. Aya nu kitu aya. Memeh puasa nungtutan meuli baju dawe puasa da eta capek ka pasar update langsung nyieun naon mesen kalajada paket cek salakina ingat teu mesen baju deui baju dulag di Bogor mah disebutna di desa sarua pante baju jang lebaran para lebaran nama sapo ari bajuna genep sat Senin koneng Salasa bodas Rebo hejo, Kamis tungtuna make rarawis, Jumat tengahna genat-genat, Sabtu abu-abu. Aya wae salakina nu teu balangsak mangan hidung di bajuna teh nya. Padahal mah pamajikanna pakeana rupa-rupa, salakina paru-paru nu kitu mah. Awas jamaah sadayana, laisal id liman labisal jadid, innama id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya kalau hanya pakaian saja yang baru, tapi jadikan anyar takwa orang, ningkat ibadah orang, itulah yang disebut kemenangan. Kembali ke fitrah, orang diajarkan nu tadina tara salat tos isya aiku taraweh madaraek we salat taraweh alhamdulillah. Masya Allah, simkuring termasuk golongan 23 rakaat taraweh jeung witirna. Di dia 11 apa 23?
sarua 23 sarua kajen nu 11 bener 23 ge bener nu teu bener mah nu tara taraweh sia tah mah riweuh we hayo ka batur itu mah 11 ya di maneh 23 aya maneh bara aing mah tara taraweh nu kitu lalapkeun mah 11 23 ge hadisna 3 macam aya salat sunnah yang pertama hadis sahih salat sunnah itu di malam hari tos taraweh tidak ada batasan waktu arek terus ge heug bae ngan aya di jamaah sadayana Sayyidina Umar bin Khattab mah 20 rakaat ditambahan witir 3 jadi 20 tilu aya deui cenah sahabat Rasul nu 11 rakaat 22 ditutup ku hiji kajen nu penting urang eusi Ramadan ku ibad nganu 23 kahade wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha sing sabar dina ibadah teh sim kuring 23 imam nu gancang pinuh di aing mah mun lila we geus pindah masjid isukan mah pan sok aya imam teh nya teu pangartian menang teu gancang menang nu teu ngamenangkeun gancang mah jelema nu teu bisaeun ngaj atuh da menang nu penting rukun tetap terjaga tumaninah tetap aya bacaan Fatihah tetap bener 23 coba kieu salatna nyarek betaheun jamaahna Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim cek bapak-bapak teh udud heula euy udud heula nungguan Fatihah gitu. 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek bapak-bapak nu ngaroko paehan nu ngaroko di parehan isukana loba ngumurkeun mayat di dinya keneh maksudnya rokona paehan beres oi ibu-ibu kabeh rapi Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin isukana moal teu daremo taraweh 23 rakaat macana lila bari maca Yasin wah datang langsung ka Ustad Gojali isu-isu Pak Ustad ganti imam maca Yasin kira-kira mau diganti mending abi ganti masjid no gitu mau Ustadz Gojali datang ke masjid langsung ngumumkan jamaah masjid Husnul Khotimah kampung Duku Gabus Sinarang Duku Kuta nurek sholat berjamaah di masjid sholat taraweh lamun kirana imam nama maca Yasin masjid urang kunci babarengan masjid dikunci eta gara-gara imam maca Yasin isukana kadenge ku imam wah maca Yasin Ustadz ulah maca Yasin jeung ulah lila-lila ting siap bener malam kedua mau usahana ganti teu Yasin jeung teu lila Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin yes ya cocok imam kos kieu ya tang waka dikuburkeun can maot mah kitu mah atuh heuh da mah waka dikuburkeun ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin nyikut ece Yasin moal tenang kumamun Yasin kabur we lah tukang Yasin mah bener tuh Yasin Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqiah waqiah goblok jate 2 lembar waqiah teh subuh deui wae ieu mah urusanna tuh padahal geus bener bacana geus digancangkeun diwasolkeun bacana tapi aya baca waqiah mah reuas keneh urang mah bagian imam nu gelo pinuh jamaahna teh kajen teu kaharti bacana ge usikna teu bener tumanina lagi yang penting mah 5 menit beres taraweh teh shallu ala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah iya assalamualaikum salawat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim beres tarawih aki-aki arutah abah kunaon bah aing mabok Fatihah goblok mabok Fatihah gancang teuing heuji dinya kelancang keng goblok imam setan
aing ruku sia sujud aing sujud sia beres nyeri awak aing udag-udag sia tuh gancang teuing lila teuing ge ulah sabab tarawih mah rakaatna log balan we bijaksana mamum urang teh teu sarua aki-aki tong diajak gancang wah kuat ngudagna lila teuing ge geus teu kuateun bisi rematik karasa manten tuh KPU kepala penuh uban ya manusia metik teh manusia huntuan pan meureun motor metik teh motor gigian meureunanya berarti lamun aya jelema huntuan panggil buah metik nu kitu mah nu kadua remako remaja masa kolot remaja lewat kolot canepi remako tah eta mah rek gancang hayu kuateun keneh mudag lila ge kuateun keneh nahanna aya budak ngora remaja tah nu kitu mah hayang gancang embung lila budak leutik bebas budak leutik mah rek gancang lila bodo amat teu penting aki-aki pingsan ku aing eta tah kitu pan di uing mah budak leutik sok rada heureuy batur keur sujud tahan ku kohkol hudang golepak pingsan digotong ka masjid ngagoak goblok aing rek diperkosa nya gimana aki-aki diperkosa fitratum milah kembalikan urang citra urang naon hakikat urang diciptakeun ku Allah teh jelas dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun keun ulah mikiran urang penting usaha silahkanlah usaha tapi ulah mempohokeun ibadah da urang diciptakeun teh lain jang usaha tapi jang ibadah tapi tetap urang hirup di alam dunia adunya majra'atul akhirah dunia mah ladang tempat urang usaha jang kabahagiaan di akhir ngan ulah sote urang ngudag-gudag kesenangan dunia mau pohokeun akhirat etan ulah mah penting bu salaki usaha penting ngadoa ge wajib sing imbang balan salaki keur di sawah atau ibu atau di luhureun sejadah hayang barokah mah wa min kulli syai'in khalaqna zaujain setiap perkara teh Allah ciptakeun berpasangan pasangan tina usaha nyaeta doa usaha wae tanpa ibadah sombong ibadah wae tapi tara usaha bohong nu kitu mah wah ya weh tos subuh ge Allah datang lohor Allah datang mitohana pa ya mitoha apa itu Allah lain bapak teh boga rokok cenah Allah ya atuh da moal datang rokok ku Allah mah kudu aya ikhtiar kudu aya usaha kan usaha wae tapi tara ibadah moal barokah sok ibu salaki keur di sawah ibu amparkeun sajadah endah rumah tangga kitu teh masalaki di sawah sia tangariung jeung si emok nyeuman duit lah hayo ka si emok di Bogor mah aya Bang Emok teuing di dieu mah aya eueuh aya di DG ieu mah ngomongkeun di Bogor we cenah Bang Emok eta ngariung 10 urang pas budak PAUD aku berjanji bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh babaturanana di paehan sorangan awas mendingan salaki keur usaha ibu amparkeun sajadah ngado salaki keur macul ibu keur duha salaki beres macul diuk handapeun tangga kalapan nungguan pamajikan datang mawa kadaharan salakina keur kieu we ngahid handapeun tangga kalapa hareudang panas ningali tatangga meuli kulkas goblok nu kitu mah nya salakina keur hareudang teh pamajikanna keur ngangkatkeun leungeun Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzirhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah salaki tinggang kalapa di sawah bulu doa pan langsung doana diijabah di luhur beledak salaki goblok aya nu neluh aing soalnya teh pugu salakina pe pamajikanna keur ngadoa kalapana dibelah dileueut ku nu janten carogena barokah tanagana hirup deui kuat deui macul deui keur macul pamajikan masih ngadoa wa in kana fil ardi fa akhrizhu kalau memang masih di dalam tanah rezekiku keluarkan ya Allah belut ngaranapung sorangan asal naon usaha bari ibadah tuh nu kadua mana di jamaah sadayana fitratum milah nu kadua fitratun najah kita tuh manusia ingin selamat di mana di dun selamat di mana di
nu katilu fitratul hasanah, manusia teh jamaah sadayana pasti hatena mah hayang berbuat baik ngan ieu nafsu kadang-kadang sok ngelehkeun iman urang, betul? Maka cek ulama dalam hati dalam diri kita ada dua pemimpin, yang pertama roisuddin, yang kedua roisun nafsi, pemimpin dina agama jeung pemimpin dina hawa nafsu. Tah jalma-jalma nu geus datang ka tempat ieu sarua jeung geus ngelehkeun hawa nafsu miheulakeun agama. Alhamdulillah. Aya fitratu toharoh, fitrah kebersihan. Sok ibu lamun aya kue atau permen dina plastik keneh murag kana taneuh jeung nu geus dipesek murag kana taneuh, rek dicokot nu aya plastikan keneh apa nu geus kotor eueuh plastikan. Eta geus aya dina dirina setiap manusia boga pilihan, pasti nu terbaik pilihanana, betul? Tuh, nu mana deh jamaah sadaya, nu kalima fitratu jamaah, fitrah kebersamaan. Tah ayana halal bihalal ieu teh sok ngajadikeun urang hirup kudu daek ngahiji. Tuh terutama dina ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah teh persaudaraan sesama umat beragama Islam. Pan aya ukhuwah watoniyah, aya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah sesama manusia, tong ningali agama, tong ningali negara, satungtung maena hirup napas berarti na eta jelema teh manusia. Di luhur saujung rambut di handap sausap dampal sarua jeung urang rupana, awakna, dedegna, kahirupana diberi akal ku Allah, maka eta teh dulur urang sesama ciptaan Gusti. Jangan pernah menyakiti orang lain. Aya ukhuwah watoniyah, sesama anak bangsa. Ulah dugi ka parasea gara-gara naon? Pemilihan presiden 01 02 parasea we tulisananya. Ayeuna nu hiji jeung duana mah geus ngahiji tapi rakyatna parasea keneh, betul? Salah nu kitu mah ngaranna ge pesta demokrasi. Ari pesta pikeungeun apa piresepeun? Naon ditu rame amat, aya nu hajatan keur pesta pernikahan sugan aya bom di jerona. Eueuh, aya papasean eueuh, maka urang kudu kembali ka fitrah nu eta, fitrah kebersamaan. Bohong manusia lamun hayang berpisah, ngan sok rada era we eta mah jamaah sadaya, betul? Ngan hati-hati kalau kita tidak mau bersama, tidak mau bersatu. Singkah hade jamaah sadayana. Di dia luar biasanya aya ikatanana segala di dia. Wencan apa yuk? PGB. Ta mempersatukan PGP ngetes we berarti serius ngadengikeunana nuhun akhirnya. PGP luar biasa, dukung ku urang insya Allah dina PGP urang aya sosial hirupna cenah luar biasa, nu teu mampu dibantos, nu aya ngabutuhkeun ditulung. Itulah umat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi diantaranya kata Bunda Khadijah, wa tahmilu kalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh taksibul ma'dumah, yaitu mau menolong orang yang membutuhkan. VGP insyaallah keur nuturkeun kahirupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahadek jalma lamun bungsi dihampuraan, mohon maaf ayeuna urang Syawal nuju khutbah Nabi pernah jamaah sadayana ngalengkah ngucapkeun amin, ngalengkah ngucapkeun amin. Rasul bade khutbah setiap langkah Rasul ucapkan amin. 3 kali langkah nyebutkeun amin. Beres salat Idul Fitri Rasul ditaros ku sahabat, ya Rasulullah anjeun tadi ngucapkeun amin, amin, amin. Ngaminan doa saha? Cek Kanjeng Rasul, kaula keur ngaminan doa malaikat Jibril. Yang pertama doana naon Gusti? Nepi ka 3 kali amin berarti 3 kali doa. Nu kahiji doana ya Rabb, cek malaikat Jibril, jangan kau terima ibadah puasa, jangan kau terima salat sunah taraweh, ulah diterima ibadah-ibadahna jalma dina bulan Ramadan. Satungtung eta jalma masih kene boga dosa kanu jadi indung jeung bapakna. Hiji tah urang halal bihalal teh utamakeun menta hampura ka indung atos ka indung bapa menta hampura atos keur lebaran. Masih kena aya di dia adat istiadat sampai lebaran silih anteuran aya. Alhamdulillah nu nganteran ka kolot urang apa anak urangna apa anak urang? Anak jang mama keriweuh masak anteran abahnya, abah ti mama, abah ti bapak tuh anteran kaditunya sok ngawata sarantang. Datang anak orang teh ka imah akina ka imah kolot urang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
cager sia cu. Alhamdulillah abah damang ai mazia ka mana mama isukan tos salat id ngabring ka dieu aya teh sia mawa naon ieu mawa rantang eusina teh handapna pangluhurna sangu jejeran kadua kentang lamun teu bihun lamun teu mih nu kitu mah atawa buncis paling alus kacang atawa jagong soalna di dieu mah loba jagong tadi ge leutik hate teh mau mobil muat moal nya jagong ka dieu kencang kitu biasana gitu Kang sok mawa sesuai usum pan da tatangga ge sok nanya Pak Lurah eta teh tatangga Pak Ustad ngaos ka mana ka Brebes wah Brebes mandog asin nah kitu nyebut teh nah berarti lamun uing mawa ti dieu teh mawa mandog asin bisa mawa teu sarewoteun tatangga uing ge nya sa RT teh aya 120 kakak di lembur aing teh kitu nya sok nyanahuan teh Ustad tos ngaos ti mah bade ngaos ka mana ka Kuningan peuyeum cenah kitu nya sok aya Kuningan ge peuyeum na ember hideung teh sarua jeung Brebes oge nya ngan loba andog asin cenah Brebes mah cenah kitu nya sugan we terbukti apa henteu survei membuktikan engke tos ngaji eta mah nya alhamdulillah lain kode-kode ieu ngabejaan uing mah terang-terangan we Masya Allah datang urang maka kolot urang pas lebaran menang muarantang opat tumpuk sangu kentang buncis jeung daging rendang 3 siki kentangna 8 potong laja sesana teh pinuh ku laja eta nya aki-aki dia akan goblok teh teu as-as teuing teu di presto pukul laja meureunannya ai daging rendangna mah 3 keureut ku hayang-hayang merena meureun ka kolot isukanana tos lebaran teh datangna teh 8 urang salaki pamajikan jeung anakna we sesa 6 urang boga anakna rada loba sia eta mah akina keuna nungguan we kalau teh nya nungguan anak daratang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la datang urang teh langsung ti jauh keneh geus sujud ka kolot teh apa oh naon goblok aing mani ruas ditubruk ku sia ruas jadi anak doraka ka kolot tara milik ka kolot tara ulin ka kolot aya lain lebaran mah kunaon atuh sia tara ulin apa masa meta duit wae sih sia mah goblok ka hingga mani kitu ampuran neng nyoba nyadar boga kewajiban ngurus anak ngurus salat ya ayeuna mah teu pati bisa milik ka kolot wah ini hampura geuning apa ceurik suku aing dijejek ku sia goblok saya mah mantak mun meme musopah ka kolot teh sukuna pariksa heula ulah padu tubruk wae Masya Allah kudu daek minta hampura ka indung bapa ye indung nu ngandung bapa nu ngayoga awas ulah sok dibeda-beda indung jeung bapa walaupun memang derajatnya 3 tingkat mulia kene indung pedah naon indung ngahareupan anak leuwih mulia tibatan bapa sabab indung mah boga 3 perkara nu teu bisa dilakukeun ku bapa-bapa betul yang pertama indung nu mengandung ripuh ngandung teh sugan aya di bapak-bapak pernah ngandung saya kesini dengan keluarga alhamdulillah istri saya bawa silaturahmi yuk kadulur di Brebes jadi tuh alhamdulillah boga anak sim kuring 3 Pak Lurah hiji umur 6 tahun insyaallah masantren tahun ayeuna di Tangerang nu kadua umur 3 tahun nu katilu umur 6 bulan hasil lockdown eta mah loba keur tahun kamari mah pan acara teh loba dibatal-batalkeun Kang nya kadang-kadang panitia kiai hapunten batal pasti ka hareup teh lamun telepon geus punten batal we Winggeus gempeur we Pak Gojali sok ngaWA ka anjeun batal urusanna ieu ya. Untungna Pak Gojali mah teu ngabatalkeun nya. Alhamdulillah. Lamun aya punten maaf hampura pasti batal we panitia beneran eta mah. Pak Kiai maaf pasti batal ka hareupna teh. Heeh. Kunaon batal? Teu meunang izin Pak Kiai di abdi mah masih kena zona merah. Heuh teu naon. Mudah-mudahan sanes waktos los we kitu nya. Ah sabar we. Tah akhirna boga anak anu katilu eta da gara-gara panggilan atau hirup make gamis wae kapange di dapur jadi aing di dapur ge jadikeun masak mantuan maksudna teh si eta mah geus ka manakara pikiranna geus sore oge nya masya ingat tuh indung urang nu ngandung pamajikan urang nu keur ngandung tah contoh tina indung urang ripuh ngandung teh sabulan 2 bulan 3 bulan nyeunan huruf O di dapur pamajikan ge kitu
gelis kunaon sarara belakang sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil emang nu sia mah seukeut lain seukeut hamil kitu sok ngomong suka seukeut ubaran gelis kunaon Kang ya endog asin ti Brebes bau ya cau ge bau ya jagong sakarung bau jagong ge ya duit entah eta mah da can pernah nu ngidam duit bau sok jajal di dieu nu ngidam ya benar karena duit mah teu dekeun bau anehna teh eta lamun ngidam hayangna aneh-aneh jeung ngaripuhkeun tengah peuting pamajikan uing ngaguak Kang jam 1 naon aya ngodading Mang Oleh astagfirullahaladzim aya di Bandung geulis pokona aya ngodading Mang Oleh lamun teu diturutkeun ke anak akang ngacai pokona mah ye lamun aya orok ngacai lain salah bapana eta orok can bisa nyiduh kayak geus bisa nyiduh mah mau ngacai deui ieu peuting-peuting neangan tukang odading ka Bandung sangok di Bogor aya tukang odading tanya Mang sangaran Ujang Kiai gagal atuh kunaon hayangna ge oleh aing mah kieu emang da cekel duit 100.000 tah jang amang tapi ngaku oleh hareupeun majikan siap Kang dibawa ka imah gelis aya naon akang odading Mang Oleh eta mah si Ujang aing ge wauh sugan teu wauheun eta horeng langgananana meureunannya ya Allah ngandung teripu 4 bulan 5 bulan 6 bulan leungit mualna datang beratna ngagendutan beuteung pamajikan ngagendutan pastina ge baheula beuteung indung urang 7 bulan 8 bulan geus susah hirup usak-usik ge susah beda jeung salakina bebas terus hirupna ge alhamdulillah pamajikan mah 8 bulan pamajikan eta ceur mun tengah peuting balik ceramah teh sok can sare geulis lain geura sare teu pararuguh coba nyang gigir berat sabelah coba nang karak nyeleungge sugan nang kup mah bisa ngaganjel belegug kumaha tuh sia heesna nya peureum oh sugan teh molotot aing mah peureum we sarua tuh perjuangan indung Masya Allah datang wancin mustari ninggang masa nu sampurna pun bojo atawa indung urang rek ngalahirkeun katingali kusim kuring tina pun bojo perjuanganana ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sasaduka nu agung nadadakan nu makawasa Kang kadir ngajuru jigana hijau teh jigana maneh rek ngalahirkeun ayeuna atuh akang lagi leuting puasana akang meureuh wae atuh sugan we dieureun malogor Kang Neng hayang hirup kene atuh saha salaki yang pamajikan maot Neng doakeun Neng doa naon doa gampang ngajuru akang nyaon teu 12 tahun masantren encan ieu kiai ngajarkeun doa gampang ngajuru sok sugan anak urang nu masantren baik di pasantren ngapakeun doa gampang ngajuru da can kadenge atunya budak urang nu di PAUD we loba hafalan doa da tara maca doa eta mah baik lagi doa mau makan doa sesudah makan doa bangun tidur doa sebelum tidur doa masuk WC doa keluar WC anak uing 6 tahun liur lo bating doa ka WC bismika Allahumma aya wa bismika amut ca aing teh kuliah leuting modona ieu nya barang dibukakeun keur hees di jero eta salah doa ya Allah Kang kumaha ieu ka rumah sakitnya geulis mangga tukang dibawa ka rumah sakit kusim antosan akang malkirkeun mobilna heula mobil dipundurkeun teu make supir berebet wing langsung berangkat demi sang istri ka rumah sakit nepi ka rumah sakit dibukakeun ku aing panto tukang can naik mahna di imah kene atuh aing balik deui ka imah neang buru matak ulah sok tergesa-gesa langsung taikeun kuing nepi ka rumah sakit dibawa langsung ku susterna dibawa cep pamajikan Kang aya naon deui bawa ka dieu teang maparaji mabeurang di Bogor mah pembantu bidan teh maparaji di dieu mabeurang apa maparaji maparajinya sarwa maraji teang bawa ka dieu maparaji Kang siap geulis kana mobil sok macet turun sampeurkeun satpam penjaga rumah sakit Pak punten abdi aang ya abdi gaduh kunci mobil nitip ka bapak abdi nyem motor rek maling kiai maling naon motor tuh mobil uing sok hurungkeun geura sok alarmna wik wik lah hurungkan heuh lamun uing teu datang deui berarti uing nyokot motor heug mobil jang bapak atuh kiai mending ulah baik deui cenah kitu sih eta mah liciknya nginjem panya motornya arek neang maparaji sakedeung nya mangga Kang berebet uing make motor satpam langsung kami maparaji assalamualaikum 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 keluar maparajina waalaikumsalam
Assalamualaikum Gus kolot salila betot taikeun kana motor bawa buru-buru langsung di jalan ngamuk tanpa paraji can ge beres ngajawab geus diculik lain diculik lila teuing cai teh ngajawabna ngorojol manten pamajikan uing di ditu dibawa ka rumah sakit nepi kana parkiran gimana si neng norek ngajuruna tuh lantai 12 dasar kiai goblok sia mah atuh lantai 12 mah orok sia keluar aing nu modar ungap meureunannya tenang mak urang naik lift naon lift teh pantong ngapung lift teh ayo urang naik lift terpercaya mayu urang tereh ka luhur ayo barang hareupeun lift pencet tombol hijau keluar tulisan open muka ngajol tani ini teu jadi asupna kunaon mak sieun tutung kunaon sieun tutung eta aya tulisan open open ieu mah open teh buka mah lain open mah jang manggang kue di make mah boga nu leutik kue mantak tutung komo awak aing asup kanu gede kieu mah openna mangkaning aya lawan ini mah tarai meunang jeung ini mah kudu eleh we ini mah teu bisa eleh pan wing ceramah harita daerah Kuningan kaluar tolna Ciperna Kang bareng keur mujuna ngebut eta mah Kang aya ini sisi jalan sieun nyebrang dilakson tit malah ngajol ka tengah si eta mah carekan koeng dasar nini bodoh dilakson ngajol ka tengah ngajawab baheuna mah maneh nu bodoh nabrak emat teu beunang masa naik nabrak manehan aing bingung tan ini mantak awas santri bansarnya mun keur ngawal kiai aya ini ulah dilakson bahaya sia eta mah ngajol ka tengah ngahalangan jalan kieu we main namanya pas uing harita ngaji diri Kuningan kaluar tol Ciperna barang aya ini teu dilakson kuing supir eureun lapir bisi ngajol ka tengah cicing we tungtung urang mainna cicing aing cicing eta jadi pas cicing di dinya hulang ya kumanya serba salah jeung ini mah akhirna uing daripada teu maju-maju uing turun we baik-baik dicekel mak puntennya mama lamun dilakson pan pasti ngajol ka tengah ayeuna mah emak mun rek nyebrang teu bisa mah ku abdi diseberangkeun ku abdi entong dibawa cicing diseberangkeun ditulungan lain rek dibawa lain cicing entong tulung ulah diseberangkeun cicing nepi kana penyeberangan mak batur mah ditulungan ke nuhun gitu diseberangkeun malah adat-adatan nyebrangkeun mata sia aing kakarak beres nyebrang ku sia dibalikeun deui tuh diserba salah jeung ini mah eta mah nya langsung hayu mah lah urang leumpang we ka luhur da lain lantai 12 ieu mah lantai hiji mah deukeut tadi luhur daek kuat lantai hiji mah dibawa ditungtun kuing ini ka luhur nepi we di luhur sok mah geura jampe ta pamajikan rek ngalireunkeun herada hese kodong memeng ngajampe teh mah hayang nginum heula pan mah paraji teh nginum heula maparaji nginum bismillahirrahmanirrahim kumarasana mah awarasaan biasana mah nginum naon kitu mama biasana nginum susu punten pausa gojali ulah kasingungnya ieu mah nyaritakeun maparaji lain uing hayang susu lain cicing mun rek dijieunkeun ditungguan ku uing di dieu insyaallah bahasa awas jamaah sadayananya eta mah perjuangan seorang indung luar biasa. Yang kedua, seorang ibu punya derajat lebih tinggi daripada ayah mana melahirkan aduh lajer ngalahirkeun teh beres ngalahirkeun jamaah sadayana langsung menyusui tah eta luar biasa perjuangan seorang istri pan aya bapana mah paling ngasuh ge kadang-kadang jarang-jarang betul boga anaknya boga anak bagus-bagus kasep-kasep ih kadang-kadang tadi aku ku bapak nama ih kieu we do anak tah puku anak manehanana anak tati teu tatep-tatep teuing kasep ge tatep ieu mah ti tatep ti laja ti embet ti ucing tai dikabudak-budakkeun ye sing bener boga anak teh sing pirang bara ajarkeun kalimat tauhid kalimat thayyibah ajarkeun nu bagus-bagus laguna nu bagus-bagus budak mewek ajakan sholawat geunaheun boga anak di kitu teh jadi soleh insya mah budak mewek diajakan TikTok maneh mah pan budak keur mewek ih lain kitu geulis kieu nu bener mah itulah kolot gelo ajakan sholawat ce enak ke musim TikTok nama ih nauzubillah awas hati-hatinya bunya
memang nage media tidak bisa ditolak tapi KHD aurat ditembong-tembongkeun nih main TikTok ayeuna mah laguna teu nyambung saya masih ting belah manana nih coba mantak sing akur atau lagu TikTok sing rada bener atunya ulah ya masih ting aya nu lagu nih pan bingung batur nongtonna oge nya masya hati-hati ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain hiji we singkat karena tos sore jadi ieu sing rapi heuh batur naon keur khutbah Idul Fitri mah eta mah sunnah baik deui lagi sok we leos lain kos Jumatan eta mah tapi tujuanna hayang leuwih bagus naon buru-buru amparkeun spray nu bagus minyak sungitan ke salaki diukeun dina spray anyar diuk tos salat id teh tah ieu salaki diuk teh genah teh ibu dihandap kieu tah kieu entong kana ujung sukuna tapi kana tuurna we cekel leungeun ngatur kita ece langsung ngomongna kieu diajarkeun bari ceurik keun acting saeutik ge ceurikna make bawang atuh mata ku sia tah Kang ti luhur saujung rambut dihandap sausap dampak digigir saguncing di tukang satulak pinggang hampura Kang rumah saja di pamajikan loba dosa lain ieu spray anyar can dibayar belegu Aisyah loba dosa kitu ya Allah Kang dosa mah teu kahitung akan masuk langit tara duit dompet naon duit di dompet sok langit tara osok eta teh ning nu nyokot unahan teu bebeja atuh Kang deui pelit belegu sabah sok ceuk kaluarkeun unek-unek di dinya moal ngambek ke lebaran mah moal pokona mah yang diikhlaskeun ku akang nu kadahar ku neng teu bebeja yang diikhlaskeun ku akang ya hampura ku akang neng gini akang ngecerik dosa mah gedean aing sok musep teu bebeja ari mah diupan mah aing 100.000 boga duit meres ya mah 20.000 ka aing mah belegu kajian ku neng di Ampura eta mah dosa leutik ceuk neng mah da neng nu ngadang laukna nuhun Aisyah ridho mah aya kene dosa akang nu gede dosa naeun Kang geus 3 bulan nikah teu bebeja ribut deui di dinya mah eta mah teu jadi lebaran ge nya nah awas punya orang supaya ibadah puasa orang kamari diterima minta hampura kasalah tapi bohong wing mah heureuy doang saya tahu dari Bapak Ustadz Gojali Bapak Ustadz diri oge nya cenah ibu-ibu di dieu mah sarolehah sadayana komo mun salakina loba duit mah eta mah mun loba duit mah geus bagur ka cidadeuh pokona mah malahan sok dangdan yang salaki ge keur loba duit mah pipinna ge diwedakan ke wardah panona ge disedoan sedos pido hidung biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomong nage mani caca delan cadel ogo kalau duit mah salah kita datang di awak teh disemprot awak geus salaki datang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah akang aya naon geulis hana ae ti naon hana ae nu Aisyah ka mana wae wah kuat hana ae atuh nyebutna ge nya cok salakina teh ten engko li endut aong mese rokok meuli udud urang mah akang naon entan tentit naon Aisyah tata titit gitu antan tentit naon bujah ateu saeutik kelobado kamuan salakina gawe di Jakarta baik nanti saminggu sakali Sabtu atau Minggu baik nanti sono salaki datangnya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, aya naon gelis? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono idan duli empap. Hah? Hono idan duli. No Aisyah, sono kacida rindu sekali beleguk. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Mana buktina rindu teh? Encing cat endrok engka. Mana buktina? Encing cat endrok engka. Nah Aisyah, kancing kecapat androk geus muka. Mun keur loba kumaha keur boke. Wah, cuaca tadi keur berubah. Di mas serem, terus Isa geus paroek. Salaki datang, assalamualaikum. Salam. Bapak balik geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna. Bau naon? Bau kungkang. Goblok sugan siapa? Awas ce, hayang ditarima ibadah orang kamari geura menta hampura ka salaki menta hampura ka pamajik. Yang ketiga, doanya malaikat Jibril apa? Ya Rabb, jangan kau terima dosanya umat Islam yang beribadah di bulan puasa sehingga mereka mendapatkan ampunan maaf daripada sanak saudara. Nah, tah ieulah barokah tina halal bil halal. Urang silih ridokeun nyaah ibadah capek urang 11 bulan ka tukang bahkan lempeng sabulan dina bulan Ramadana luar biasa rugina lamun ayeuna urang teu silih hampuraan. Maka urang ti ayeuna niat karena Allah silih hampuraan beresna ieu acara insyaallah urang bakal menang hampura ti Allah, ibadah urang bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh ayeuna ieu tasyakuran masjid, mudah-mudahan ieu masjid kurang niatan ti ayeuna makmurkeun ieu masjid, pinuhan ieu masjid sabab dulur jamaah sadayana saeutik kusim kuring di bejaan kamuliaan masjid. Kolot urang baheula pernah ngomong lewat usik dina wayangna Asep Sunandar lamun ngusipkeun wayang geuninnya sok aya bahasa kieu Kang. Gedung duhur ya kali samun pakulingan ya sapiting trim pepatetan amia murag balingbing lan jeruk manis dung tem eueuh goongna eta teh Asep Sunandar teh keur ngabejaan hiji tempat anu mulya, gedung duhur kali sambung, hiji tempat nu luhur darajatna. Naon artina? Masjid. Teu aya tempat nu leuwih mulia tibatan masjid. Sebagus-bagusnya rumah kita najan akang boga gedong sigrong hade dangong resep nembong di gigi garasi mercy di tukang kolam renang di hareup patamanan curcor caina herang. Imah akang mah tetep mau bisa ngelehkeun kamuliaan masjid sabab naon ciri jelema anu asup ka masjid mah kudu suci. Teu meunang nu junub asup ka masjid sancan mandi junub, teu meunang nu haid asup ka masjid sanjan susuci mandi haid lamun geus beres, teu meunang jelema dulu jamaah anu nipas asup ka masjid. Tapi kai mah urang mah bebas eta cirining masjid tempat anu luhur darajat sepiting trim pagulingan, tempat nu jempling impamrih rame ing gawe, tempat anu sepi tina pamenta perkara dunia tapi bakal rame karena kabaktian seorang hamba ka Allah Subhanahu. Sugan aya jelema dititah ka masjid ku Ustaz Gojali ku Ustaz Diri, bapak ka masjid gue abdi daek ka masjid asa sabulan 30 juta. Nah ada eueuh nu kitu. Daek abdi ka masjid asa sabulan 100.000 digaji teu aya. Jalmi nu ka masjid mah jalmi anu butuh kana rahmati Allah Subhanahu. Isuk jaganing pageto sepiting trim pagulingan pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat Allah keur saha balingbing nyaeta keur jelma anu salat 5 waktu. Kunaon jelma anu salat waktu digambarkeun ku buah balingbing sabab buah balingbing lamun kurang dikeuretan di beulahan mangka congona aya 5. Lamun hayang menang rahmat kadeureuh ti Allah sing daek salat ka masjid salat 5 waktu Insya Allah jamaah sare mudah-mudahan rengsena ieu acara urang kahiji tiasa silih hampura, nu kadua tiasa ningkatkeun ajen iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Parantos sajam setengah sim kuring ceramah alhamdulillah nya asarna ge can pati lamiting kakarak setengah jam lewatna. Insyaallah mudah-mudahan lamun aya leresna eta datang ti Gusti Allah, lamun aya lepatna eta kabodohan sim kuring. Wa kun akhiri mubtadi musamihan wa quli islahi fasadina sian wa aslihi fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili. Bobona sapanon carana sapakan bobot panon timbang tara juga puraning rahayu cati kawi kembang kabu sinat sundan sari-sari permios lain teu sono amitan lain bosenan kawengku ku waktu kauger ku aturan. Mugia satu syair teh sim kuring sing jadi pangdeudeuh ka para jamaah sadayana. Cikuray gunung Cikuray masyarakat gabus sinarang kutanu bager iraha kajampang deui paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang ragi sabelah di Banjar Bapak Lurah anu bager aya kene lurahan aya biasana mun aing ngahalang kitu teh sok disawer biasana ragi sabelah di Banjar Bapak Lurah anu bager diremekeun taduanana pamugia Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana nyalametkeun kasada. Hiji deui jang panitia khususna keluarga besar Bapak Diri atau kitu Bapak Ustad Diri sinang Bapak Ustad Gojai sabeh jajaran pengurus masjid nu Husnul Khotimah sinarang keluarga besar VGV tuh teu salah aya mah jeung HIF Vega mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah ku pantun we mah ku syair. Cara diantepna upih cakakak nangkring nakawat Pak Ustad Gojali pengurus masjid jeung jamaah mushola masjid Husnul Khotimah sadayana abdi bade teras uih geura siapkeun eta berkat. Alhamdulillah. Tapi bager tadi geus disiapkeun cenah gitu ge nya. Alhamdulillah mudah-mudahan sakaya deui kabodohan datang ti jisim kuring leres datang ti Allah mudah-mudahan sing barokah sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.